Ku bismillah dikawitan, ia kisah dinadomkeun ku abdi yang membutuhkan, kana rahmatna pangeran. Kisana kembang Kamboja anu bercabangna dua, nu teu asing jeung teu langka, nu tumbuhna di astana, kacaturkeun dua santri, santri putra, santri istri, saling demen dan sehati, berpadu cinta sejati. Ki Ahmad tanamina jeung Siti Mar'ah mina, sanajan panggihna langka, tetepnya jeung satia. Barang dina hiji mangsa, kiamat ngalih kobongna, Siti Mar'ah teu kawasa, bari nangis jeung satia. Siti Mar'ah sesengrukan, nyariosna alon pisan, pami nyampe ka tujuan, tong hilapeng gal nyeratan, kiamat ngawaler sopan, jawabna aduh kantenan. Mana mungkin ku lupakan dirimu yang aku sayang, kalau ada sumur di ladang, bolehkah menumpang mandi? Kalau ada umur panjang, bolehkah bertemu lagi? Siti Mar'ah mesem manis, cahayaan bari gelis, sanaos bari jeung nangis. Siti Mar'ah tetep gelis, tas lami kacaturkeuna, lamun rinduna mereka atuk mencurahkan hatinya, silih surah tan balikna, kacaturkeun ibu ramana, ka Siti Mar'ah nyarita, kedah enggal ka bumina, ngawarojeng henteu nyangka rek ditikahkeun, margina teu ngawartoskeun, mulanggengan ngajalankeun pamanut ko
pasieun sanajan bari teu sangka dijodohkeun ibu Rama. Siti Maraanya kapaksa hatina sakit kasiksa pernikahan Siti Mara membuat Ki Ahmad resah. Laku lampas serba salah dahar nginum tengareuna.